Teteh nyeun cilok teh jeung bumbu kacangna. Heg lah besti cus ayeuna urang nyeun bumbu kacang. Sacan nyeun bumbu kacang ayeuna urang nyeun cilokna heula nya. Resep cilokna mah geus aya sababaraha kali ku abi ditayangkeun nya besti. Ayeuna mah urang fokus kana nyeun bumbu kacang, cuman ieu kagok nyeun heula cilokna. Jeung loba nu nanyakeun isian cilokna kumaha cenah teteh nyieunna. Ieu mah kebeneran abi nyieunna henteu lain anu lada nya. Ieu mah nyieun isian jando biasa anu teu lada besti. Jandona disiksikan heula terus dikulub lamun geus asak purulukan we ku kaldu bubuk jeung pecin lamun teu make pecin kitu naon. Tah ieu si caina geus ngagolak ayeuna urang gebruskeun cilokna nya urang kulubkeun heula. Poho teu diminyakan besti minyakan heula ngarah teu narempel. Soalna ieu urang masakna rek satengah mateng, tah lamun geus satengah mateng ku urang rek langsung diseupankeun. Tuh sakirana geus satengah mateng kieu ayeuna mah urang seupankeun we besti. Ngarah naon cenah diseupankeun heueuh ngarah asak apanan engke teh rek dicocolkeun kana bumbu kacang jadi teu loba cai kitu ari diseupan mah kan tuus tuh. Tah ayeuna urang nyieun bumbu kacangna nya ieu teh tadi teh nyieun teh saons bumbu kacang gorengkeun heula kacangna tuh can panas minyakna oge bae lah hentepkeun heula besti sina asaknya ayeuna urang nyieun bumbuna bawang bodas bawang beureum jeung muncang aku mania teh sakahayang bumbuna mah takarana mah. Kadon tutung tingali kacangna ge besti kot hideung bae lah nya. Ayeuna urang gorengkeun bumbu kacangna nu tadi geus dihaluskeun nya kuduna mah ieu teh make cabe beureumna eueuh ayana ge cabe bubuk desaku bae we nu aya nu penting beureum. Kucak kacek tuh tingali langsung beureum pan ieu ge bae lah dasar ruanya besti nu penting mah cabe we. Kan masih asak bumbuna ngarah teu bau bawang atah ayeuna urang gilingkeun kacangna. Bumbu geus asak asupkeun kacang gilingna. Kusang kaseng nya besti tong poho caian ieu teh caina mah kungkurahan we tina urut ngablender tuh lebar. Teu make takaran nya besti kira-kira we ngan abi mah mun nyieun bumbu kacang heueuh bumbuna kitu. Uyah pecin gula ararasup besti. Terus naon deui nya ieu teh bumbuna teh bisi aya nu kaliwat heueuh pokona mah asaan we tuh tingali ieu teh nya besti can kaluar minyakna antepkeun heula sing nepikeun ka kaluar minyakna tuh ieu teh kakarang geus jadi bumbu kacang anu teurenak. Lamun aya daun jeruk mah make daun jeruk seungit we teh si bumbuna teh besti. Kudu mere tatangga ieu mah ngeunah jiga kieu mah nya ke heula urang ngawadahan heula keur tatangga tercinta. Tuh tingalinya si cilokna nu tadi geus diseupankeun teh siga kieu besti. Ararasak we pan ngeunah tuh nyomotanana oge ari dikulubkeun mah kan caian ari keur cilok bumbu kacang kieu mah. Urang teh meuni sedih teh nyieun ieu teh besti poho anak urang geus balik ka pondok karek tadi nya biasana ieu teh kebeukina nu di bumbu kacang kieu teh. Geura kayaknya urang asaan heula besti ieu mah abang mun teu peureum beunta ngadaharnana teh ngeunah nya bahipu jandona bararadag tingali nyieun sorangan mah. Aslina sia ngeunah ieu teh besti ngan hanyakal si kacangna tadi teh rada pait da tutung teh. Jeung eueuh kecap beak deui ieu teh lamun dicurucudan kecap mah leuwih ngeunah. Curucudan ku kecap jeung jeruk purut nya ngeunah pisan besti seger tingali urang kot kapeureum ieu bakat ku ngeunah. Besti nu kieu teh bisa diawetkeun diteuneun dina freezer ari hayang tinggal nyeupan. Pake bulan puasa ngeunah sigana teh nyetok nu kieu nya paranti buka puasa. Cik nyieun naon deui besti engke tina peraci-acian urang mikir heula. Menikot sok bararingung ari ngonten teh nyieun naon deui cekeng teh dari nyieun dahareun anu mewah-mewah mah teu bisa.